Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya SGP waya di mana wae ayana warga Jawa Barat, warga Sunda anu aya di mana wae mugia sing sararehan. Patepan deui sareng channelna baraya SGP medarkeun wayang golek. Masih di rombongan Giri Harjatilu anu disanggakeun ku Kidalang almarhum Abah Asep Sunandar Sunaria. Dina judulna nyaeta Cepot Jadi Raja. Ayeuna parantos lincah ka bagian kaopat. Sumangga ke kawagi sedenang anu tos ngantosan kalajengan carios ieu mugia ieu janten hiburan. Sumangga urang daukeun wilujeng ngadangukeun. Kaula boga pusaka panah sarotama sanajan lumpat ka langit ping pitu bakal katuturkeun ku ieu panah. Awas modal ayo maju Raden Gatot Kaca bari sosoloyongan salirana diawang-awang mangke baka kapenaku kresna kalayan tiasa dilandongan atuh ya astra jinga anu katuturkeun ku Dawala kalaresan nuju nanjak nyata maksud ngahinarkeun nafsu Arjuna. Kacarios ieu Arjuna siswa Residruna anu tapis mentangkeun panah parantos siap nyanak Gunewa lan panah. Sastra jingga dek lumpat ka mana sia ieu sarataman bakal nuturkeun kurang ajar. Utang pati bayar pati, hutang wirang bayar wirang. Sampelak sia. Lajeng ieu panah dikenyang tur. Gunewa parantos siap lepas ieu panah tina Gunewa. Watek wantos Arjuna ahli tembak kagungan Aji Striweda Danur Weda Stri Nurwinda. Tebenang dipungkir kadar tebenang disinglar. Iya. Papasten anu tumiba bareng jeung ngalieukna asta jinga ka tukang maksad mah ningali Dawala nya terayina. Menanging barang ngalieuk barang dugi ieu panah sarotama kana tikorona dugi ka mangang astra jinga ngaburileng mungsratkeun getih hirup tina tikoro. Ngalungsar jadi bebatang di satrahing marga. Ulah, julungan aing ulah. Ya wis kena bikin tinasti mapag baya kena lara. Tumung
Ampura kuring. Nah, kabela-bela teuing hati teh. Ingan mah ini dengareuna hate. Katingali Kudawala Arjuna ngagidik. Lajeng sarotama dicabut astra jingat teras. Nyaeta dicanak Kudawala. Teu ingeun nasib. Moal hirup deui tasih kurang ajar. Bakal nugaskeun ka sajumlah para petugas pikeneangan si Dawala si Semar. Sanajan nepi ka mana tetep bakal kapanggih. Badra di mana anjeunnya ya? Kitu kersaning maha kawasa. Dawala kukurubutan di Nubala. Anjog ka hiji tempat. Nyaeta padepokan Sumur Halimun. Pandita Sewepani guruna ieu Prabu Gubarja Kusuma. Nuju ngahurun palon kutulang ngemutan anu jadi murid parantos luar tina katangtuan hirup. Kalarasan ieu Dawala nyanak layon astra jingga. Anjog ka ieu tempat nanging kaayaan nuju sepi ieu pertapan margi parat satis maruli dijurungkeun ku ieu sang pandita Sampurasun rampes saha di luar abdi ya ka dieu kalebet moal ku anjing kitu ieu layon moal tutupane ku pilih daya pilih jugan tek nginjem pacul dek di ruang sada aya sema sumuhun sepuh Kumar di pawenangan sarhangan mangga kalebet sok akang nasiban nepi ka kieu yai aduh alah Sampurasun rampes sembah ka pihak turukulan nuhun saha teh anu di mana sae bade ngarerepot teh abdi teh kulan ieu jelema sakaparan-paran mangga linggih heula naon akang pantesna teh gojojos teh aing ditemak sarua ade digiapeun alah gegebegan aing nah naon duka ieu jantung teh lemah kulan abdi punten ya abdi kulan mangga aya nasib nu leutik tara kapalangnya kumabulak kana kadar sifat musa ilar sok kenging musibah sasar mugi sing aya panjinglar mugi sing aya
tunah sekau rek tumani teu boleh menang musibah menang musibah nutak tumatak tugas kena dihimpin nasti kersah yang widi wis kena dihimpin nasti kersah yang widi paneta sewu pani sesepuh pertapan ye sumur halimun kasumpingan ieu dawala kunirahangan dika dilujeng sumping menak nah make nyebat menak ulah abdi mah urang kampung bau lisung saha kakasih teh anu di mana bade angkat ka mana mulih di mana nuturkeun inung suku abdi teh sepuh dupi ieu teh pertapan naon plan sumur halimun inget-inget poho kuring gitu akang mun teu salah mah ieu teh guruna karna ieu teh akang guru dunungan baheula kungsi di dieu gitu nya gitu eta teh basa keur diajar ilmu sorop nya inget keneh aing sorop teh saeutik pala ya puluh paklan pahua pailun naon teh tanyakeun kanu balap mobil hartina mah anak nu beunghar teh mata keun nu nyarek gini saha kakasih teh ngaran abdi ye Agnes Agnes sumuhun Agnes Monica geulisnya abdi di mana linggih teh di Winu Haji abdi teh bilih palai tuang ka warung sangu abdi ditu taroskeun Haji Didin pami di Bandung mah Laksana bilih palai tuang di ditu bilih palai tuang raos nya ke kapayun mudah-mudahan mau disuhunkeun artos teh acan tuang mah nya aya naon ujang teh abdi kulan nu mawi kulan abdi teh manawi sareng manawi naon
badai namut pacul kangge naon badai ngubur jalmi luluh lalawara teuing kunaon numawi abdi teh mios ti rorompok teh kulan ti lemur badai neangan gawe ka puseur dayeuh ai abdi dagang dina kaki lima diusir abdi teh nya da ngaganggu di kotana ai kitu nah atuh ari abdi kulan apruk-aprukan ai di jalan teh aya tangkal balimbing rasa maneh da puguh keur hanaang atuh ai dulur abdi teh jo terekel we ai nincak kana pangkungna atuh puguh we ngadorok-dok gubrak bres beheungna teh ka pangang pager uluh kumaha tuh nya maot ai innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu cek abdi ge bade di ruang ku abdi dari papangul wae berat bulan bilih abdi disangka pembunuh dulur teteh somoh abdi teh sangsara wae ti budak abdi teh dikukut oge ku inung teges abdi teh nya teu seuri panita baru kana lain ngabodor mun aing atawa IQ na teu tinggi hare-hare gitu maot bener tapi ai napasna mah aya ket ulah waka di ruang atuh nya aya napasan keneh mung meureun teu inget di bumi alam bawa ka dieu lamun nya mah aya keneh napasna aya kulan cikan kumaha kitu urang ubaran sugan aduh kitu kulan ya nuhun sepuh nuhun upami teh mah tos sagede tong janji tong borok maneh nu leutik nu geledeh ke janji lapur misleuk nepi ka kiwari iya punten kulan tak ieu kulan Allah nyawe ngagolor kitu cek abdi ge tulungannya sepuh kulan keneh ka rumaosan mah kumaha engke nya seneng duren kelanan ulah waka ditawarkeun nya ieu urang ya uluh nah atuh ku gagabah pisan bari jeung beureunan eta teh balingping batur somohon doraka bari jelema teh kabeneran kaula tetapi lain ari ujug mah naon boga supu dina ieu supu teh aya tirta kamandalu minyak bakal nepungkeun deui daging jeung daging urat jeung urat kulit jeung kulit getih jeung getih cing atuh kulan bi qudratillah bi iradatillah bi idznillah bi fadlillah bi rahmatillah dituliskeun ku abdi cengeng cicing jempe atuh kalayan kodrat iradat anjeunna pitulung anjeunna waras tumakaning jati-jati tumakaning waras waluya bisa teh lelemutanana datang deui lamun ieu kurungna geus bener deui lelemutan anu jauh geura culup nu anggang geura datang geura ngahiji deui jeung wujudna hiji 11 bisa jadi ya bijieuna hiji tukang masang ieu jelema teh hiji hirup hiji
hiji nu hirup hiji kahirupan gulung galang jadi hiji cager Alhamdulillah nomor sabaraha acuh naon dek mere sanes pada nyuhunkeun marawi cekap di abdi Wah, nu gelo ini turungan ku aing teh. Aing kan jelema ke karek pagi teh nyuhunkeun. Teu geuning pusing. alah teu maos demi Allah abdi teh Loh, lah. Gimana teh teh? ya heran aja lain di dunia kene urang teh teh omat ulah ngaku aya nu maehan uing teh geus bebeja ragrag datang ka balingbing omat geus aya nu nganyahoankeun urang ka dieu urang teh keur diudag-udag teh saha nu tah ieu nu nulungan urang teh ieu sujud ieu punyungan kanya belum bukan aing malaikat lain cuma kapi hatur bulan Nuhun, pingkeun atuh aya kana barang batur teh ulah cocorokot. Banyak kokon hirupna. Rek mau paling bing teteh rag-rag kana pager. nuhun pulang rumah wasek Salira panginten anu nulungan teh lain. Anjeunna we berencan aya idin anjeun mulang ka alam asal. ieu teh padepokan naon lah Sumur Halimun. alhamdulillah nuhun abdi kula ditulungan naon atuh karumasan abdi bade sagawe-gawe we di dieu kula nuhun Nya aya dek ngararep mah teu naon. bade sakantenane eta kula dugi ka pas ngontek kanu kagungan teh ayeuna kareteg ayeuna jadi Da kudu apal gelombang nah, segala rupa kudu pas frekuensina nuhun ulan tah pikeun ngapaskeun frekuensi abdi teh wayahna asah ngapeuting dikir fadkurullaha dikron kasiro dikir nu teu aya wates wangeuna sabab di mana-mana eling ka kami kitu dawuhana kami ge eling ka maneh hebat aki-aki mode ilmu kuring kieu tah Percaya. bade sakantenane abdi teh guguru bulan di dieu bade sakantenane abdi teh masantren di dieu sanajan bari jeung abdi geus sakir kakolotanana kulandai ilmu marumasa we abdi teh teu gaduh sumuhun ulah teh ditampi abdi ieu ke hampura jaluk kaula teh geus janji moal arek ngamuridkeun deui ka sasaha leuh nah ulah nu geus oge aing teh asa dipopokan ku kokotor beungeut ku murid teh nah aya murid kasebelan kitu atuh nyeta sajabana ti Cireumeuh teh jalir janji teu mucus dasar atuh beunina eta mah jelema nu kitu we da teh sarua kabeh jalmi mah sepuh itu hampura moal ngamuridkeun lamun dek diajar bareng hayu sabab bisi boga murid ke taklid mangeran ka guruna kumaha ceuk guru we nanaon teh jadi hartina teh teu mandiri mohon ulah nu matak lamun hayang maju mah teh mongkeun siri nu mandiri nu ngancik dina dirina
hartina teh jati diri na ulah leungit tuluikeun nu aya di diri maneh da maneh ge apa jeung nyaho kek naon atuh margina ieu teh heuh nyeta kapokna kumaha aya murid bangsat aya murid dek ngabangsat teu beunang dicarek bari jeung pangkatna teh raja raja ai si eta mangalap elmuna teh kagagahan kadugalan boro mah digugu saha ngaranna teh si Gubarja Kusuma atawa Gubarja Sakti da belah kidul kaitu teh nagara Parang Gubarja ngaranna teh Gubarja Kusuma ai kitu heuh nyeta dek maling pamajikan Arjuna kade gane coy ya rata bade ngiwat garwana Arjuna ieu saha Subadra dicarek oge nepi ka kaula ngusir ka manehna murugul dumeh sakti dumeh gagah padahal pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan nu dipiwegah eta kabeh helas eueuh faedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kanu kagungan tang tahu lain nya itu dumeh raja gagah kadugalan elmuna teh eueuh pakarang anu teurak ta ka si eta duaan jeung adina teh pati sajadi moal teh si eta ada sanajan kadugalan oge pan di kampung mah aya jelema duga ku ini selehna teh nya aya aturan kudun kelor aya di abdi oge jelema nu tuturak di kadek euy ka kunaon apesna di kadek teh ngeblentrang atuh naon nya teh listrik lain ieu mah jelema oh simuhun tapi eta sanajan manehna kuat di kadek kuat di teungeuh kurunyung mah kolera ngoceak nepi ka dekok teh panonna ge ku kolera eta nya aya deui nu kuat di kadek wah nyeri huntu anehna teh jadi tetep aya apesna nu kumaha-kumaha da urang mah makhluk atuh nya da si Barja Kusuma oge apesna teh lamun dikenyot bujalna paeh ka si eta dikenyot bujalna apes cing ingat bujalna lamun adina dijejek inung sukuna modal didinya apesna inung sukuna adina mah ai lanceukna mah bujal kenyot teh bujalna si eta mah kada cing ingat bujal tah kumaha lamun salah ngenyot dar ngenyot beuheung nah cek cenah beureum jadi dina bujal iya tak kitu malahan tah ulah lebakeun gunung eta teh belah dituna teh aya walungan tadi sisi walungan teh aya pilana aya bungalong tah awewena teh pasti dibawa kainya da moal daekeun dibawa ka karaton mah da manehna ge sieun meureun dinya paling ka dieu jalan teh nya sawios atuh bulan da kitu-kitu oge murid ulah dugi ka di sapa ai kitu Rumawi abdi teh kulan manawi ieu mah naon hayang gaduh damel abdi teh hayang gaduh gawe sawios atuh pura-pura nungguan pila abdi teh nya hayang digawe nuhun abdi teh pun bojo di teh listrik acan dibayar teu acan arisan teu acan kreditan kredit naon
rak piring nabuh teu aya